Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Jang kita nganu kasep nganu mager nyap nyujeng ibu Cek eta sora tapi aneh jang itu mah teu ieu ngarasa sieun ku eta sora ngadon terus we leumpang bro lawang panto bray panto imah bat ngadadak muka sorangan padahal kaayaan masih dikunci dina golodog ketingali aya anu ngajanteng hiji makhluk anu pikasieun awakna badag meh sagede buta panonna bolotot sagede terong letahna panjang ngambai nepi kana palupuh bari burahay jiga tas nguyup getih huntuna rangeteng ku sihung buukna jabrig semu jarocong kaluhur ramo-ramo leungeunna anu rangoas tembong kukuna sareukeut matak pawur anu ningalikeun sedengkeun awakna anu jangkung badag buleud dibungkus ku bulu segede nyere paranjang seukeut tapi pikeun jang itu mah taya kasieun ngadon disampeurkeun eta makhluk teh tur sanggeus deukeut jang itu gancang dirawel ku eta buta lebah pundukna ku leungeunna anu sabelah bangun hampangeun neker rasaan jang itu mah lempangna asa ngalayang bangun anu hampang celak jang itu didieukeun ku eta makhluk kana delman kuda anu kosong taya kusiran sarta eta makhluk anu pikasieun teh terus ngarobah wujudna jadi haseup pipis sarta jadi kuda bodas mani cang ngaplak teka selipan ku warna sejen dibarengan ku angin anu tambah ngaguruh bae tur dipiri ku sora anjing anu babaung ti kajauhan eta delman teh langsung ngablesat ninggalkeun imahna Mang Diman anu pantona terus nutup deui sorangan jang itu hiji budak anu teu tuah teu dosa kiwari geus jadi wadal dibawa ka nagara siluman caterukeun dina poe isukna Bimaya jeung Mang Diman geumpeur lain dikieuna jeung reuwas taya papadana Nyi Salamah meru rawah riwih ceurik lantaran jang itu kapanggih geus jeger di kamarna bari sapasang panonna bolotot teu kicep-kicep tadina mah arek dihudangkeun cenah bebersih terus dahar isuk sameh indit sakola beungeutna sepa pias lir umpama taya getihan bibirna genteul jeung calangap awakna oyag kabeh nalika diguyah-guyah tina irung geus eueuh hawaan dadana geus teu kade ketegan deui tandaning jang itu memang geus maot harita teh jerit indungna jejeritan mani tarik kadenge ku tetanggana di eta lembur anu dareukeut atuh dina waktu sakedeung oge tetangga-tetanggana geus rabul daratang meh kabeh ngaliwud di buruan kolot budak awewe lalaki malah diantarana aya anu terus sarasup pejero imah opatan oge aya anu ronghok di lawang panto bae lantaran sarua penasaran hayang apa kana kejadian anu sebenarnya barang ditingali di tengah imah aya anu ngajepak duaan nu hiji jang itu awakna kaayaan jeger nu hiji deui Bimaya dina kaayaan keur kapiuhan teu inget di bumi alam digolerkeun dina luhur amparan samak pupuh lembur diantarana anu asup ka jero imah teh kadenge tumanya ka Mang Diman. Ya Allah ya Robi kunaon eta budak yang si Ece Mang Diman be ambe
tanya pupuh lembur sedengkeun warga anu tiluan ngadon pating parolohok bari mancrong kanu ngajepat. Kipuhu anak kuring teh maot indungna kapaehan. Mang Diman ngajawab bari dumareuda sorana rasa kesedihna minuhan jeroeun dada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pupuh lembur jeung warga anu tiluan meh barang nyarebutina lillahi, malah anu di luar oge gajeun can ngarti kabeh kana kaayaan di jero imah. Harita nurutan nyebutina lillahi, terus nanyakeun kepada baturna aya kajadian naon di jero imah. Pupuh lembur milu sedih hatena jeung baluas tunggara ras inget deui yen Mang Diman teh tere hajat mulung mantu hari ayeuna bat ngadon ngaradapan musibah seperti kitu. Tapi ku pupuh lembur gancang diupahan sangkan Mang Diman jeung Nyi Salamah ulah kadalon dina rasa kesedihna. Sabab layon kudu buru-buru di pelesara sakumaha mistina. Indungna kudu gancang diubaran tina kapiuhanana. Pok harita pupuh lembur nyata deui. Sing sabar Mang Diman. Nyi Salamah naon anu karandapan ayeuna mungguh takdir ti pangeran. Maot najang itu memang geus jadi patokanana ku jalan kieu. Teu kudu hayoh dicari-carikan wae angguran mah. Salah saurang di antara kudu aya nu tegar. Mang Diman pangpangna mah anu jadi bapak selaku kepala rumah tangga wayahna. Sing kuat tinang yang hareupan ieu coba si Ece gawat cuang ubaran tina kapiuhanana karunya. Diantepeun kitu bae mah cek pupuh lembur. Renghap Mang Diman rumenghap terus ngawalon. Puguh geus asa disambar heulang kipuhu. Budak sajag-jag malah dibawa ulin ku kuring teh ka lembur urug kemari berang. Nah ari bieu isuk-isuk bat nyampak ceger. Ngerasa aneh kuring teh kipuhu. Walon Mang Diman semu ngalimba nyeritana. Enya kuring oge ngarti Mang Diman, malah kuring oge bisa ngarasakeun kanatang ketunggaraan Mang Diman. Saha anu teu sedih ditinggalkeun maot ku budak bari ngadadak ngan wayah. Nah ayeuna mah Mang Diman kudu tagar, kudu kuat, oge wayahna ayeuna sadiakeun waragad yang meuli boeh jeung opieun keur warga anu bakal milu mulasara layon mengpeng loba wargana teu ka mamana. Mohon mangga kipuhu Mang Diman teu kaleket gancang nyadiakeun waragad keur mulasara layon jeung opieunana keur warga anu bela ka keluarga anu keur kamusibatan. Geus kitu pupuh lembur terus nyarita ka anu tiluan rada tarik supaya kadengeun oge kuno di luar. Sok ka sakabeh warga anu aya di dieu ulah pating paralohok kitu kewat geratatan-tatan ngali kuburan sarta anu liana tepungan pokolot masjid pikeun nginjem pasaran jeung mingpin nyolatkeun mayit ka Aki Jamli. Mun aya geuwat sina ka jero imah pangmarancahankeun ieu cemaya anu keur kapiuhan sangkan gancang sadar deui tina kapiuhanana anu meuli boeh keun kuring bae cek pupuh eta lembur harita. Geus kitu warga oge teu tetalangke ngadenge parentah ti pupuh lembur mah geuwat ngalaksanakeun pancen sakumaha mistina. Sedengkeun kipuhu indit meuli boeh atuh bimaya geus dipulihkeun deui kasadaranana harita teh ku Aki Jamli anu kabeneran aya harita teh kadinya. Dan tetap masih selang-seling harita teh bimaya lantaran memang kalalaban kuno jadi anak asa ngimpi anakna bakal maot bari ngadadak. Gancangna carita layon geus beres di pulasara sakumaha mistina malah nepi ka beres dikurebkeunana. Bimaya berat talengkah mangsa arek ninggalkeun kuburan dan ku Mang Diman jeung ku Nyi Salamah geuwat
dibeberah sarta seterusnya dituyun dibawa balik ke imah. Caturkeun harita warga nalika baralik ti pamakaman teh di jalan berkadon ngobrol teu paruguh sarta kadengeun ku pupuh lembur anu kebenaran aya saabringan dina lumampah mulang ka imahna masing-masing. Pupuh lembur ganca ngagebes, geus tong sok ka mana karep ari ngobrol teh, kawas lain kolot bae ngewa sasangkaan anu teu puguh ieuh jang itu teh maot sabab geus waktuna maot. Aranjeun kudu inget yen hirup teh katungkul kupati ajal saha anu nyaho, teu kolot teu budak, teu anu jagjag beljag, teu anu gering heula. Waktuna maot mah saha anu bisa ngahalanganana. Matak lebah dieu urang teh kudu sadar yen ieu kejadian teh sing jadi henteu keur anu harirup keneh da geuning umur mah saha anu nyaho. Ayeuna anu harirup keneh kudu boga pamilihan hirup teh arek milampah bener atau arek tetap milampah salah dina hati. Mun urang hirup milampah bener tang tua amal hade bakal nulungan urang jaga di akhirat. Anu milampah salah dina kahirupanana prak gerak tobatan saacan urang dijemput ku malaikat maut tur disiksa di akhirat jaga ku amal kelakuan goreng urang. Ayeuna jang itu maut budak keneh bari ngadadak kitu ieu teh panggeuing keur urang sabenerna mah supaya ulah batah teuing di dunya tur poho ka pangbalikan. Ayeuna aranjeun ngaromong kitu teu make pikiran anu asak euy, eta teh fitnah. Pajarkeun jang itu maut aya nu ngawadalkeun maknya urang arek nuduh ka indung bapana atawa ka sapangasih lembur anu teu kabejakeun saha anu munjung di lembur kade eta sangkaan mun nyalahan taya buktina bisa jadi nambahan dosa keur urang na lur. Kabeh warga anu rumasa nyarita pajarkeun jang itu diwadalkeun maotna harita terus ngareluk tungkul teu wanieun deui ngomong maranehna oge rumasa salah geus kabablasan dina cacarita. Tunda kayan di pelemburan caturkeun jang itu anu dibawa ke siluman teh harita karak sadar dina aya di mana keur numpak delman nyorang tempat anu asing can kungsi ngambah ka eta tempat. Rek delman teh eureun hareupeun pantau gerbang karaton dijaga ku dua buta. Sedengkeun jang itu langsung ngarita ceurik kesambat ka indung bapana nalika teu kanyahoan aya anu nyamperkeun makhluk anu pikasieun jeung sadar kana kaayaan. Ma, apa tolongan itu ma? Itu aya nu mawa. Yang itu anu keur sasambat ka indung bapana digiriwil pundukna ditangtungkeun di handap. Yang itu sukuna napak kana amparan hasil pipis handapna coba cai. Maena oge heran kunaon bet jadi aya di dinya tempat anu asing. Yang itu bener-bener teu bisa kumaha nalika dirina dibawa ka jero keraton disogrokeun ka Nyi Blorong anu Laut Kidul anu kajeun telenges tindakanana anu katelah Nyi Roro Kidul teu nurut sifat hade cindungna anu katelah Nyi Roro Kidul. Nyi Blorong kadenge seuri nyikikik bari nyarita ditujukeun kana wajang itu. Oh, eta budak tumbal teh Singa Barong. Cek Nyi Blorong ka siluman Singa Barong anu geus nyamur niru-niru sora Bimaya nalika nyokot jang itu ka imahna. Sumohon kaulanun siluman Singa Barong ngawalon pondok. Ayeuna eta budak tumbal teh gancang bawa ka jero kamar khusus hijikeun jeung budak-budak anu sejenna tur mun geus kumpul kabeh aya 100 budak ku urang cuang sihir jadikeun tuyul. Cek Nyi Blorong deui marentah ka Singa Barong.
Jang itu ke kamar pangberokan. Singa barong teka leket gancang mawajang itu ke kamar khusus tempat perudak dikurung anu pantona wawag dijieun tina besi blus yang itu digebluskeun ka jero kamar jepet panto kamar dikunci deui ti luar manipageuh jang itu sanggeus aya di jero kamar bari teu bisa ngomong deui nanaon lantaran ngemu kasieun anu pohara harita ngaranjuk deui kaget nambahan deui kasieunna sabab di jero kamar teh tetela loba barudak anu pikasieun rupana beungeutna kabeh cengeplak udas siga mayit panonna barolotot dekok ka jero untu urang ngeteng teu dagingan irungna kerorowong tulang wungkul ari awak begang leungeun jeung sukuna leutik tulang wungkul bukna rabik karipis oge aya keneh anu kendel kuku-kuku dina ramo leungeunna peranjang jeung seukeut tapi beteng balu citrek jiga nu bareuh jang itu anu pangrasana mah masih keneh manusia can pindah alam karasa awakna teu jiga maranehna harita langsung ngaguak tarik bari mengpeunang bangetna ku dampal leungeun sasambat deui ka indung bapana cag urang tunda heula isukan dilajengkeun deui.